Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Syukur atuh ari kitu mah prak ieu bawa da milik Nyai Emar perhiasan teh. Ari ieu mah kabaya jeung samping batik mutlak ieu mamerena ka cece. Da cenah asal apa be cece daek nepikeun amanatna ngan ulah rek salempang. Nu kieu mah tong sieun teu dipangmeserkeun ku Enden Musa oge yeuh. Leuwih ti kieu geura keur Nyai Emar mah atuh. Ieu mah da maruhurah hargana oge teu sabaraha alus. Mangga wae cece. Nuhun. Ieu ge mani sabarahaeun atuh ditampi ku abdi kitu kalayan kabingahan. Tada teuing be emak atau heunana rehna abdi aya anu mikanyaah kieu bari bro merena mah cacak aya anu ngocal-ngocal nyarita ka emak rehna mikahayang ka abdi nu teu puguh usahana ge teu acan puguh deui gawena. Geus majah teh mah tarima be cenah ceuk emak keur pibatureun oge sangkan urang teu keung teuing. Aya anu tanggung jawabna ari maneh geus boga salaki mah kitu ceuk emak teh ceuk Ros. Nya komo ieu atuh lain teu puguh deui gawena ge jelema beunghar. Memang Den Musna mah ukur ngeunah luntang-lantung sigana teh di imah ge ukur sila ipis. Da anu ngolahkeun duitna mah jeung pakayana teu kudu kusorangan. Kapan aya anu ngagawekeunana ngagajih be Den Musna mah kapan senang. Iraha deui atuh Nyi Emar arek boga salaki teh. Lamun teu narima ka Den Musna can puguh nu sejen mah bakal bisa nyenangkeun ka Nyi Emar. Nu ayeuna teh geuning kitu. Malah mah ieu sok lolobana teh kapan ukur ngabibita ku carita majah boga anu boga kolot beunghar cenah. Tapi bukti nama gening sok rajeun we aya awewe anu katipu. Sumohon atuh ceuk. Dupi ayeuna mah abdi rek balik bae. Bisi emak kaburu sumping daganganana. Meureun dirorompok teh kapan henteu aya sasaha. Ceuk Nyi Marsina. Gancang pamitan bari teu sangka bakal hasil nganjang ka Nyi Rosni dina poe ieu teh. Malah digonjak heula memeh indit teh ku Nyi Rosni.
Jika atuh Nyimar ngimpi naon nya peuting ujug-ujug aya nu mere emas-emasan bae. Leh geuningan tuh cece jalana tak tage nyobat jeung cece mah aya hikmahna aya untungna. Nya ce nganuhunkeun pisan ce keun be engke ce lamun aya milik mah urang babarengan belah da kapan keur susah ge urang mah jiga jeung sobat teu burung babarengan piraku lamun seug abdi geus senang cece engke make jeung diapi lainkeun. Nya atuh urang babarengan we. Ih atuh puguh be perkara eta mah. Lain ari cece ngaharepkeun mah apanan kudu Ceuk Nyi Rosni. mangga ce. Teu talangke deui Nyi Marsinah mah buru-buru indit ti imah sobatna. Pok teh ceuk hatena. Alhamdulillah paingan kekerenyedan dampaleungeun jeung kekerenyedan peupeuteuyan teh da cenah cekolot oge. Mun kekerenyedan dina dampaleungeun bakal aya anu barang bere, aya milikna, boh duit, boh barang. Lamun kekerenyedan tuluy dina peupeuteuyan cenah mah aya anu mikabogoh. Da nya meureun kitu aing teh dipikabogoh ku Den Musna. Kang Musna be ayeuna mah nyebutna. Naon deui atuh keur ayeuna mah teu kudu pedah manehna boga pamajikan jeung boga anak. Tak naon lincah mah sigana berentak naon. Lamun seug teh mah aing ninggang aya di milikna, aing meureun nu meunang batan pamajikanana. Kitu ayeuna mah manehna teh geus nekat be cenah. Kari kumaha engke teu sieun nyang hareupan pamajikanana, malah teu sieun eleh dipikabogoh deui. Pasti cenah aing nu bakal leuwih dipikabogoh. Lantaran kaditu namah geus lila ngahijina. Biasa cenah kanu anyar mah nu matak cenah kasempetan gede. Ieu mah dianggap geus kakeupel be dina rejekina. Geus karangkul jelemana. Malah ceuk hatena deui. Emak ge moal burung atoheun panujueun rek dibejakeun gancang be ka emak. Kitu cenah. Tetela datang ka imahna ge geus nyampak indungna. Nyaeta Emak Kusni. Kakara datang deui tina balik dagangna. Malah pok nanya ka Nyi Marsinah. Parantos ti mana nah? Nah geuning bet imah teh teu dikunci. Make jeung ditinggal-tinggalkeun. Biasa be emak ti Rosni kesel atuh da emak. Oge datara ayana naon ieu teu dikunci oge. Bangsat ge ka imah urang mah moal daekeun asup. Da teu aya cokoteunana. Ih. Yeuh. Santeuna atuh. Lamun aya di imah mah meureun kapan piring-piring bae mah aya. Meureun kapan piring-piring bae mah aya. Atuh nu kaduana bisi kawas anu kungsi kabejakeun geuning. Ditinggalkeun imah teh
bari jeung panto na teu ditulakan teu dikunci. Da sasangkaan anak teh meureun moal aya nanaon ieu. Taya cokoteun cenah da teh bogana naon. Barang-barang nu bogana teh balik ti panganjanganana. Pantona teh kapan geus ngeblak muka di imah teh geuningan kadenge aya nu brung-brang. Make jeung borang ditempo teh mana horeng ning aya jelema nu teu hideng ngamuk di imah na bari jeung mawa bedog. Atuh meureun kokoceakan minta tulung ka tatanggana. Anu harita teh geuning keur sepi deui. Tatanggana teh kapan arindit digarawe. Tah kitu matak ge nya. Ari pentingna rek indit-inditan mah panto teh dikunci. Samalah ulah sok rasa maneh najan urang aya di imah. Saupamana ti peuting yeuh kungsi kapan kabejakeun model nu bieu deui bae. Ti peuting teh nu boga imahna jongjon uplek ngararobrol malah mak kapan liwat isya harita teh. Ari panto meureun rasa maneh can rek sare teh teu ditulakan. Nya meureun jongjon be ngarobrol bus teh aya anjing edan asup nyurungkeun panto. Lain ti ribut atuh geuningan jabati aya nu digegel teh ku anjing edan. Nu matak mun keur ngobrol ti peuting teh di jero imah kudu be atuh tulakan panto mah. Gampang ari urang aya perlu kaluar mah naon hesena buka tulakna. Atawana lamun ti peuting aya semah pupuntenan gampang kapan buka be tulakna teu sabaraha hesena tur lilana. Ceuk indungna mapagahan. Ih, mak, nyaeta hilap tadi teh. Tos beberes, jauh keluar be. Padahal ieu kunci mah dibabantun, diselapkeun kana kutang. Cenah bari nembongkeun kunci ka indungna. Ih, panyakit limperan teh kolot teh budak ngoranya. Geus puguheun emak-emak geus kolot sok limperan teh. Ceuk indungna. Tapi ieu mah limperan teh dinten ieu hungkul mak. Limperan anu ngadatangkeun milik gede jeung rejeki nomplok. Kitu cenah. Asa kajalanan. Niatna rek buru-buru bebeja ka indungna tina agulna meunang rejeki nomplok. Asa nimu suung ceuk paribasana. Anu teu diarep-arep jogok be. Aya hareupeun suung anu melentung. Hanjaka pamiarsa waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun permios. Terbang macok rang kujang papa